kobong. Udah kemaranannya. Yo, ayah sendal lama ya budak yo. Keranaonnya, yang toongan hiji lah. Kobong hiji ayah budak saya. Ya, siapa? Maranan F. Hoi. Pan sia. Hoi. Pan. Goblok nyentak ka guru ganeng sia. Tanya lagi. Pura. Ya. Pura, ulah main bae. Geus gerang ngalodo. Lodo ditu ngaji heula. Gerang lodo ditu. Lay. Budak dua maran F bae geus. Salodo hencan eta. Coba aing neula ya kobong 2. Saya biasa ya di kobong 2 sok kasih patir ya jeung si Rizky ha. Udah lah. Eta budak koreng. Ya budak karere es bae yo si Patir jeung si Rizky. Hoi. Ja ita peci abah jeung yo. Ya peci abah yo ku saya dicokot nanya. Ai manangan bapak puir ka ditu. Si Patir paling yo cokotan peci abah bae. Gua saras bae. Ulah karaji. Abah yang beda lah dulu ini. Kakak. Ini dia suara bikangan ini dia mah. Bahaya. Astagfirullahaladzim. Iya, teleponan bae deh. Woi, abah ngomong yo, dengekeun. Gua teleponan bae euy. Bikang joreng deh. Woi. Kan. Dalam kapuri. Abah. Teleponan bae. Astagfirullahaladzim. Lima kolot-kolot saya kira kawin bener. Lah, lima kolot dia lah. Saya kira kawin beren. Yang janda. Anu ieu mah sareng sekolot beren yang kira kawin yang janda lah. Coba nu ieu hiji deui yo. Tah. Jadi mah tah, kobongna rada tis yo, ngeunahun yo. Kadengena mah suarana keur anu ngapalkeun yo. Sok yang dulu lah. Masya Allah. Alhamdulillah aing boga santri nu rada gableg yo. Masya Allah, nu di ditu mah bololoan kabeh. Anu hiji HS, anu hiji main FF, anu hiji teteleponan. Alhamdulillah aing boga santri kos kieu. Abah, salaman. Aceng benernya. Bener ngapalkeun oh. Mun kopi ka jero dapur bae ka dapur. Ayo kopina di ditu nya. Nya. Siap. Jun, bisa ya kata kan? Tong coba. Bisa sitirian kan dia. Kakak tipu.